Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina ngalajengkeun hanca anu katunda nyaeta ngabahas rukun Islam anu 5. Neme ngabahas rukun Islam anu kahiji nyaeta sahadat. Ayeuna nincak rukun Islam anu kadua nyaeta nerangkeun salat. Sedengkeun salat teh as-salatu imaduddin, salat teh tihangna agama. Paman aqomaha faqad aqomadin, sing saha jalma anu negakeun salat maka ieu jalma faqad aqomadin, sarua jeung ieu jalma geus negakeun agama. Nu dimaksud negakeun agama lain agama batur, tapi agama nu aya dina diri masing-masing. Sabalikna waman tarokaha faqad hadamadin, sing sajalma anu ninggalkeun salat berarti eta jalma teh geus ngancurkeun agama. Maksudna ngancurkeun agama lain agama anu aya di batur, lain agama batur, tapi agama anu aya dina dirina masing-masing. Kumargi kitu ieu salat. Salat termasuk rukun Islam nomor kadua. Bahkan ieu salat teh upami ditinggal tina segi bab iman itu ayana dina ibarat setrumna, ieu salat katingali gerakan jalma salat iman jeung henteu teh justru dina salat. Dina salat ibarat ieu lampu, nah lampu hurung jeung henteu. Lampu hurung dicetrekeun, aya lampu dicetrekeun hurung, tak berarti nya kitu deui jalma katingal ieu jalma iman jeung Islam ngahiji teh ibarat iman jeung salat, iman jeung jalma nu iman jeung dina Islam ningali dina salat. Berarti ketika jalma keunangtung ruku sujud keur salat berarti ieu jalma iman jeung Islamna aya di dinya sabab katingali dina salat. Entak aya keterangan di mana-mana jalma beres salatna beres sasesa amalna. Idza soluha salatuha soluha ala sairi amali, di mana beres salatna hiji jalma beres sasesa amalna. Numatak keur ngetes ieu hiji jalma dina kejujuran sareng teuna tingali bae dina salatna. Lamun salatna beres teu pernah tingaleun dina salatna, komo sajabana tingaleun teh beres dina salatna, dina tiap waktu sareng merhatikeun dina sateu acan salat sareng nu sanesna, insyaallah ieu jalma bakal beres dina sasesa amalna. Teu kumargi kitu ieu salat. Bahkan ku salat ieu ketika urang engke setelah maut nu bakal naon, nu bakal ditanyakeun engke sabada kahirupan di dunia, aya kahirupan nu salajengnya nyaeta di alam kubur. Bakal ditanya ku malaikat munkar nakir, pertanyaanana marrobuka saha pangeran anjeun, kadua man nabiyuka saha nabi anjeun, katilu ma kiblatuka naon kiblat anjeun, kaopat ma imamuka naon pedoman hirup anjeun, kalima man ikhwanuka saha dulur-dulur anjeun. Simkuring gaduh keyakinan ku salat 5 waktu, yakin ieu pertanyaan di jero kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir yakin bisa dijawab. Nomor kahiji marrobuka saha pangeran anjeun. Sedengkeun jalma moal bisa ngajawab Allahu Rabbi, Allah pangeran kuring, sabab nu ngajawab lain lisan engke di jero kubur mah nu bakal ngajawab naon amal perbuatan.
rek bisa ngajawab kumaha Allahu Rabbi Allah pangeran kuring. Lamun sementara orang selama di dunia nate mengenal Allah, rek bisa ngajawab kumaha. Tapi tong letik mana? Tong letik hate kerja manu sholat 5 waktu sapoe sapeting dengan catatan ulah tinggalin sawaktu oge, yakin bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Marobuka saha pangeran anjeun, bisa ngajawab Allahu Rabbi Allah pangeran kuring, sabab sapoe sapeting urang sok ngucapkeun 5 waktos ngucapkeun Allahu Akbar. Nu kadua, pertanyaan kedua, man nabiyuka saha nabi anjeun? Jama moal bisa ngajawab Muhammadun Nabi Muhammad nabi kuring. Lamun selama di dunia na urang kedul maca sholawatna teu meungeuna ka Kanjeng Rasul, pan urang mah daek maca sholawat soteh lamun aya ruang riung, lamun aya tatangan nu syukuran dionang kakara daek maca sholawat, lamun teu mah aya nu tatangan nu mau tahlilan kakara daek maca sholawat. Di mana ruang riung daek maca sholawat, sedengkeun man ahabba sayan kasura dikruhu, sing sajal manu mika cinta dina hiji perkara tangtu loba nyaritakeunana, termasuk urang cinta ka Kanjeng Rasul, berarti kudu loba macakeun sholawat. Rek kumaha bisa ngajawab ke di jero kubur, man nabiyuka saha nabi anjeun? Kumaha rek ngajawab Muhammadun Nabi Muhammad nabi kuring. Tapi ibu bapak tong letik manah? Tong letik manah? Yakin cek sim kuring bisa ngajawab, asal catatan sholat 5 waktu ulah tinggalin sawaktu oge, yakin bisa ngajawab Muhammadun Nabi Muhammad teh nabi kuring. Naon sababna? Sapoe sapeting 5 waktos urang sok ngucapkeun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Nomor katilu, pertanyaan katilu di jero kubur, ma kiblatuka naon kiblat anjeun? Yakin bisa ngajawab ku salat 5 waktu mah, sabab sapoe sapeting 5 waktos urang sok ngucapkeun mustaqbila Ka'bah. Pertanyaan nomor kaopat, pertanyaanana ma imamuka naon pedoman hirup anjeun? Sedangkan jama rek bisa ngajawab Al-Qur'anu imami, Quran pedoman hirup kuring, rek kumaha bisa ngajawab gitu. Sedangkan urang mah urang ye bujeng-bujeng dipake ka pedoman ieu Al-Qur'an, pan urang mah tujuan nu dibaca Quran ge teu apal, terjemahna oge teu apal, hartina oge teu apal, komo bujeng-bujeng hartina, pan urang mah macan oge tadarus jarang, rek kumaha dipake kahirupan sapopoe ieu Al-Qur'an. Sedengkeun itu pertanyaan di jero kubur malaikat munkar nakir geus pasti, rek kumaha bisa ngajawabna Al-Qur'anu imami, Quran teh pedoman hirup kuring. Tapi tong letik mana ibu bapak, tong letik mana? Yakin dengan catatan sholat 5 waktu ulah tinggalin, yakin bisa ngajawab Al-Qur'anu imami, Quran teh pedoman hirup kuring. Naon sababna bisa ngajawab eta? Ku sholat 5 waktu bisa ngajawab, sabab tiap waktos urang sadinten sawengi tarakirang 5 waktos sok ngucapkeun maca Fatihah dina sholat, maca surat-surat nu dibaca ke dina sholat, berarti eta teh termasuk ayat-ayat Al-Qur'an. Nu terakhir, pertanyaan malaikat munkar nakir teh di jero kubur, man ikhwanuka saha dulur-dulur anjeun? Rek bisa ngajawab kumaha al mukminuna wal muslimuna ikhwani, jalma mukmin jalma Islam eta dulur-dulur kuring, sementara lamun urang di dunyana teu ngalaksanakeun ciri-ciri kaislamanana, teu ngalaksanakeun antara naon hakul muslim alal muslima, rek kumaha bisa ngajawab? Kadang-kadang urang mah sok silih baeudan, sedengkeun saur Kanjeng Rasul, silih baeudan leuwih ti 3 poe maka eta lain umat kami. Teh kumaha bisa ngajawab al mukminuna wal muslimuna ikhwani? Tapi tong letik manah ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, hadirin saderek sadayana, tisim kuring cekap ku salat 5 waktu, asa bener-bener salat 5 waktuna ulah tinggalin, yakin bisa ngajawab al mukminuna wal muslimuna ikhwani, jalmanu iman jalmanu Islam eta dulur-dulur kuring. Naon sababna? Sapoe sapeting urang 5 waktos dina salat sok ngucapkeun
wa ala ibadillahi sholihin. Ieu ku salat yakin bisa ngajawab matak salat urang kudu dipertahankan ieu salat komo upami tiasa mah salatna bari dibarengan ku salat 5 waktos teh bari berjamaah. Naon margina kedah bari berjamaah? Margi punten ari berjamaah teh umumna kanggo pameget mah di mana? Di masjid. Sedengkeun al masjidu alal muslimi ari masjid ka jalma Islam teh lir ibarat kasamaki alal mai ibarat lauk jeung caina. Kira-kira ibu upami teh mah lauk ikan lauk geus jauh tina cai kumaha? Pasti bakal aprekan gitu. Berarti lila-lila bakal kumaha? Ya sakarahat teh nya kitu deui jalma Islam terhadap masjid lir ibarat lauk jeung caina. Matak diusahakeun urang kedah berjamaah di masjid atau urang lamun sesibuk apapun upami tiasa mah 5 waktos teka bujeng salat berjamaah 5 waktos sabab kesibukan sakabujengna berjamaah di mana bae minimal di lemur anu aya masjid minimal urang kabujeng atuh sadinten sawengi cobaan heula sadinten sawengi sawaktos atuh maghrib urang ngalaksanakeun salat naon salat berjamaah. Naon margi punten diantawisna dina bab salat sakumaha dina dauh Al-Qur'an surat Al-Baqarah a'udzubillahi minasyaitonir rajim innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqimus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina amanu sanyana jalma-jalma nu iman wa amilus solihati jeung jalma-jalma nu beramal soleh wa aqamus sholata jeung ngadegkeun ieu jalma-jalma kana salat wa atuz zakata jeung ngaluarkeun kana zakat lahum ajruhum keur ieu jalma nu iman nu ngalaksanakeun amal soleh tadi teh ganjaranana ieu jalma-jalma ingda rabbihim mungguh pangeranna ieu jalma-jalma wala haupun alaihim jeung teu aya kasieun keur eta jalma-jalma wala hum yahzanun jeung teu aya kaprihatinan. Maktak kuncina urang kedah midamel amal soleh sareng ngalaksanakeun salat oge sareng ngalaksanakeun zakat terutama salat upami tiasa mah salat berjamaah. Oge jaminan ti Kanjeng Rasul ketika jalma kersa salat berjamaah saur Kanjeng Rasul dina kitab Duratun Nasihin ngadauhkeun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholla sholawatil khamsa sing sajalma ngalaksanakeun salat 5 waktu ma'al jamaati sartana berjamaah salat 5 waktu bari berjamaah palahu khamsatu asya'a keur jalma nu bisa ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah maka bagian keur eta jalma aya 5 perkara 5 kaistimewaan. Naon wae kahiji al awalu la yusibu pakrun fi dunya maka ieu jalma moal kakeunaan ku pakir di dunia mata koncina lamun jalma hayang henteu pakir henteu miskin dibabarikeun dina rezeki ternyata rasiahna ti Kanjeng Rasul nyaeta ku salat naon ku salat berjamaah. Kinten-kinten bapak-bapak sadinten sawengi urang salat berjamaah sabaraha kali itu padahal kunci ti Kanjeng Rasul jalma nu daek salat berjamaah nomor kahijina la yusibu pakrun fi dunya moal dibere kapakiran di dunia. Nomor kedua ibu jalma nu kersa salat berjamaah teh wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Jalma nu sok daek salat berjamaah 5 waktos maka ku Allah bakal dileungitkeun siksana di jero kubur bakal dibebaskeun tina siksa kubur. Sedengkeun urang sadaya bakal maot laras teh urang sadaya bakal menuju alam kubur simkuring bakal maot bapak-bapak bakal maot ibu-ibu bakal maot atawa sabalikna ngan sadayana bakal maot ngan eueuh nu apal saha nu ti heula saha nu paneuri duka bapak-bapak hadirin nu ti heula bakal maot simkuring paneuri atau sabalikna simkuring paneuri bapak-bapak ibu-ibu nu ti heula maot nu jelas urang sadaya bakal maot atawa sabalikna atuh simkuring nu ti heula ngalayan nu jelas urang bakal maot
Sedengkeun sabada maut aya di jero kubur. Maka di jero kubur teh aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Jalma nu hayang menang nikmat kubur dibebaskeun tina siksa kubur. Rahasiana saur Kanjeng Rasul nyaeta kudu daek salat berjamaah 5 waktos. Nomor katilu kaistimewaan jalma nu kersa salat berjamaah teh wasalisu yu'to kitabahu biyaminihi. Bakal dibikeun naon kitabuhu catatan kitab amal jalma biyaminihi ku leungeun katuhu. Sedengkeun ke di akhirat teh jalma-jalma kabagi 2 golongan. Aya nu disebut ashabul yamin, aya nu disebut ashabus simal. Saha ashabul yamin? Jalma-jalma nu bakal narima catatan amal ku leungeun katuhu, aya jalma-jalma anu bakal narima catatan amal nate buku catatan amal ku leungeun kenca bari ti tukang. Saha jalma nu bakal nerima catatan amal nu katuhu ketika jalma menang catatan buku amal catatan amal nu leungeun katuhu maka yakin eta jalma pisayeun maka eta jalma bakal jadi ahli surga. Sedengkeun lamun jalma hayang menangkeun catatan amal ku leungeun katuhu saur Kanjeng Rasul jaminanana salat 5 waktu. Nomor katilu bakal dibere naon? Dibere buku catatan amal engke di akhirat ku leungeun katuhu. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk golongan jalma nu meunang catatan amal ku leungeun katuhu. Amin ya rabbal alamin. Nomor kaopat kaistimewaan atanapi hikmah fadilah ti jalma nu daek salat berjamaah 5 waktos teh warabiu yamurru ala sirati kalbarkil khotib. Wa Allah jalma bakal dibere naon? Wa Allah bakal bisa ngaliwat kana luhureun jembatan siratal mustaqim ibarat kilat nu ngablesat. Sedengkeun urang sadaya sering nguping bahwa di akhirat teh siratal mustaqim teh jembatan siratal mustaqim teh ibarat rambut kuletikna rambut dibagi 7 kuletikna. Seandainya aya kapas dispurageun luhureun jembatan siratal mustaqim sasimpreng ku sekeutna rek kumaha urang bisa lempang eta dina jembatan siratal mustaqim. Bujeng-bujeng lempang dina jembatan siratal mustaqim sagede leutik kituna ibaratna urang masangkeun tamang ti lawang panto imah kana lawang panto deui kudu lempang dina luhureun tamang eta kira-kira bisa moal jauh karena kabisana. Sedengkeun ieu pasti bakal ngaliwat. Maka lamun urang hayang bisa ngaliwat engke di akhirat bahkan ngablesat gampil ngaliwatna teu aya deui rahasiana saur Kanjeng Rasul salat berjamaah 5 waktos. Itu jaminanana bakal babari lempang dina luhureun jembatan siratal mustaqim lir ibarat kilat nu ngablesat. Nu kalima jalma nu daek salat berjamaah 5 waktos jaminan ti Kanjeng Rasul wal khamisu yadkhuluhullahu taala al jannah bila hisabin wala adzabin. Maka ya jalma nu kalima bakal diasupkeun ku Allah ka surgana Allah tanpa hisaban, tanpa ngalaman siksaan heula. Mudah-mudahan urang sadaya lebet ka surgana Allah teu ngalaman heula disiksa, teu ngalaman heula ka neraka, langsung ka surgana Allah. Hoyong sadayana hoyong. Maka rahasiana ti Kanjeng Rasul teu aya deui salat 5 waktos bari berjamaah. Hadirin anu sami-sami hadir rupina tisim kuring cekap sakitu sementawis mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.